Oh, pembayar tuh. Oh. Atau tinggal teh yang mending ngemplong di sawah. Marana ieu teh. Spanyol. Lila ka warung teh. Tak geuning. Ngompol. Paingan teu moal naon atuh sugan teh tas di warung. Itu di dinya we umum tah. Oh, Hei, Kang. Heuh. Itu naon? Ya biasa we ieu keur ngawangkong lah. Kade. Lah, baru dak teh we. Iya, cumarana ya. Daripada ulin teh para rukuh. Heeh. Sok pada naik. Duk ieu sok jalan dia. Cumarana. Hese euy. Lah, geus dia we cicing sok di mana tah? Heeh. Sok. Rais ya. Aduh. Sok. Alhamdulillah. Syukur ceng lah. Tas ngalah simot ngalah naon? Kalau iya, Bud. Wirang. Oh, heeh. Daripada ulin teu para ruguh mah, mending dongeng nya. Bener. Biasa ningali dongeng tanah YouTube. Heeh. Ayeuna mah Dongeng langsung gitu. Langsung asli. Heeh, tah jeung Kang Panjol. Oh iya Kang Panjol ya. Nya. Wis. Asli namanya. Halem. Aya dina kamera mah kieu nya. Asli nama Mek. Geus ieu angger cicing. kieu. Tah, Heeh. Aduh. lain Kumaha? asli di Tasik teh. Akang, ai lahir mah asli ti Tasik. Tasik. Naon? Kan? Anu di dieu. Ya, gede di dieu. Oh. Malahan kakak KTP ge tos jadi warga dia gitu. Lami di Tasik. Akang teh asli Tasik. Di Tasik? Asli. Heeh, kumaha gitu? Nah, henteu kan di Tasik teh kapungkur teh aya ieu kan nya. Heeh. Eta aya kan ayeuna teh gunung, cenah ge gunung. Ah, ya gunung macan pindah. Gunung naon? Gunung naon sih namanya? Galunggung. Galunggung. Oh, Galunggung. Galunggung. Ya, Galunggung. Ini mungkin kapungkur teh meletus cenah nya. Oh. Kieu carita nama. Ya, hayang ngadengkeun teu? Iya. Ieu mah anu kaalaman ku Akang. Heeh. Oh, ngalaman berarti ke kejadian itu. Atuh yang ngalaman. Ieu. Kumaha? Tah jadi kieu barudak carita teh Kang Rus teh lahir di Tasik ya. Heeh. Lahir teh Akang teh tanggal 13 Agustus tahun 73. Heeh. Gunung Galunggung meletus teh 1882. Tanggal 5 bulan Mei. Nah, Akang teh hari teh geus kelas naik kelas 4. Berarti geus ingat persis harita mah. Eta mah heueuh harita ieu mah nya. Keur urang teh keur arulin maklum di kampung masih kene. Imah ge ieu paranggung kene. Can aya imah nu teh mu kitu teh can aya tapi kawaasna teh yeuh. Aduh. Waas da Akang mah tukang ngalaan tongeret nu kararitu nya. Waktu harita teh yeuh. Kasepuhan da Akang mah di daerah Kampung Kikisiknya. Kikisik Kecamatan Sukaratu. Termasuk Gunung Galunggung ge eta Kecamatan Sukaratu. Nya. Eta mah waktu sore aya pengumumannya aya kitu da kapungkur mah ajengan kiai teh nya. Abdi teh da keur alit ngadangukeun ya cenah kieu ka warga sadayana. Engke wengi teh ulah barobo teuing. Kedah areling. Takbir, sholawat, satiasa eta nu ngumumkeun teh nya. Cek abdi teh mah eta teh saha? Eta teh mama ajengan sadili di Kikisik. Oh, Sadili. Mohon. Oh, eta teh. Datang ke mah ulah sarare teuing wah warga teh rame. Aya naonnya cenah. Aduh katuh geus aya nama cenah. Areling we cenah ulah sampaikeun ka kitu kieu ulah sarare teuing aya naonnya. Da geumpeur atuh. Geumpeur. Akang teh carita nama geus sore we nya. Eta rek sare teh didengekeun ku Akang teh. Nepikeun ka aya naon reup we kasarean puting teh. Eta sainget Akang. Lilir Akang teh tengah puting teh.
kosrek sadanu lempang. Da hari teh akang teh sare teh di Mamang. Ting bagan ronda ting saha almarhum lah jami namanya. Terus aya terus ieu. Naon? Ulah sarare teuing euy cenah. Naon kitu? Tuh tinggal di gunung cenah. Da bahasa Tasik teh. Naon kitu? Giru atuh keluar tingali cenah. Begitu keluar teh. Cenah. Saking ku kaget. Gunung eta teh. Oh, gunung tuh. Oh, da malum hudang sarenya bari jeung ieu paciwuh. Ngong di dieu teh suara sapiker teh. Cenah, harudang sing areling cenah. Talakbir Allahu Akbar. Geumpeur ieu. Cing koceak. Harta teh gunung teh. Sampaikeun ka euneur. Teh euneur. Komonya kapungkur urang geuning kaca teh Aragong. Gemer atuh. Eta teh ningali teh ieu mending ngemplong teh sawah teh. Allah. Dia mah nyepertikeun dia mah. Atau kulutuk beureum. Yo, beureum si batu teh. Da mani jelas pisan atuh akang teh. Batu di kawah di gunung-gunung. Allahu Akbar mah itu teh nya kiamat eta mah heueuh kiamat cenah ieu teh anakna kiamat anakna cenah. Kitu aya indungna mah geus repeh cenah budak mah. Heeh keur budak teh da geumpeur atuh. Oh cenah ka carita mah gancang ning tepikeun ka isi teh sare. Teu sare nepikeun ka pokona mah harita teh geus waktu ka waktu ieu kumaha urang aya ngungsi ka mana ieu urang ngungsi cenah. Yo. Boro-boro di kampung Kikisik Tawang Banteng, Ciponyo, Cihasum, kituna Citunggul nya Sukahurip, Cipeureuh, Ciakar, pokona wilayah dinya we punten nu ketek kasebat ye. Daerah Kikisik, Gunung Balong, Mon, Bantar Huni, Bantar Sari. Di dinya Kecamatan Sukaratu teh. Poek teh poek yo. Hujan lebu teh. Oh. Yo, eka luar malahan mah harita teh erek geuning-geuning sok aya di gunung ngalacai nyusu geuningnya jang inum nepi ka diadu. Saya cenah. Weh, sugan teh jurig cenah. Udah lebu-lebuan teh ieu na. Nepikeun ka ditutupan teh yo, udang daunan ditinggal teh ditunda heula. Oh, sina namper heula. Sina namper heula. Boro-boro anu satempat nu deukeut di dinya yo. Di luar Tasikmalaya oge sakitu poekna. Ku lebu teh kabagean. Tadi ya kebagian, ka Majalengka kebagian. Oh, ka Bandung, ka mana-mana, Jakarta, bahkan ke luar negeri ge dugi eta lebuna teh. Tah. Malahan mah harita teh nya da geus rada cukup lila ieu nya, carita mah kitu nya. Urang teh, "Hayu cenah, engke bisi gunung gitu deui, bisi nambahan deui eta cenah. Beuki leuwih gede cenah kitu nya." Pan geuning di urang mah di Tasik loba gunungan leutik. Ngungsi urang teh sababaraha keluarga ka Gunung Begal. Aya Gunung Begal tuh Gunung Muncang, Gunung Begal, bukit-bukit da sieun lahar teh aja. Geus sababaraha ieu aya meureun nya da tepi ka mondok dinya teh ieu. Mondok? Heeh. Ayo cenah lain urang turun cenah urang neang ieu imah bisi kumaha onam da beurang. Heeh. Bari jeung lebu eta teh. Angger poek berarti. Aduh, radio cing hareos. TV oge ngan TVRI, teu aya TV nu sanes waktu tahun harita mah. Oh nya. Nya tah, barang geus kitu teh turun deh. Halah, Mak. Kamarana ieu warga teh geus eueuh. Geus dibawa ngungsi ku TNI. Dibawa ngungsi ka da harita teh wah siaga gitu nya harita teh. Malahan mah di dinya teh aya keneh nu patroli. Ya cenah warga di dieu masih keneh aya keneh. Aya cenah mah itu buru. Mumpung aya keneh gunung tinggalun ieu cenah buru naik kana. Cek urang Majalengka mah kana truk. Nya heeh Majalengka mah. Ya kana mobil truk ditaekeun cenah kitu nya. Jadi harita teh naik kana mobil truk. Naik. Tah, tapi memeh naik teh harita teh nya dibere waktu harita teh. Ayo engke cenah ngungsinya cenah kade ulah ka mana-mana cenah. Yo, da akang teh harita boga ngonannya paraeh jul. Boga ngon paraeh? Hayam teh. Boga? Heeh. Kapan dipencit? Yo, dah lebar. Dikulup ieu teh padu uyah we hungkul dibebeuskeun daerek ngungsi engke teh gitu. Nya kieu asa acan ngungsi teh akang teh persiapan heula makanan tak kitu leuwingeunna. Hayam segala macamnya. Pucik digodog padu we uyah. Urang teh nepikeun ka perpisahan da akang teh boga ingon-ingonan. Boga keur leutik teh minersep pisan ngangon marmot teh. Tepikeun ka urang nepikeun kieu mot cek engke nya ngomong mot hampuranya
uing erek ngungsi ka ditu hampura lain teh hayang maraban lain teh hayang naon da jukut oge loba-loboan watir teh. Eta marmot teh marlowong gara aya kana genep mah harita teh. Dari kieu ningali urang erek indit ngungsi teh ya. Ieu geus bisaan. Eta marmot bari kieu meureun hatena aing ditinggalkeun nya cenah meureunan dundungan aing ek ngungsi aing mau dibawa jigana kitu ngan kadengek kuing mah keung duit kewing teh boga 200 perak atuh tadi bere we duit kuing teh duit aya cenah teh aya 200 perak tadi bere uing teh duit teh nya tapi anger marmot teh ceurik da teu beukeun duit teh meureunan nyangalah heula areuy naon saya bro dipinuhan heula dipinuh buru kunci imana cenah saya aya pakaian oge yo almarhum aki urang ge heueuh da ngelek radio we eta radio teh kasayangan dikekelek tepikeun ka carita namanya warga teh naek we kana mobil truk eta yo mun teu salah mah harita teh jam 2 beurang jo eta lampu anu sakitu wah mau lampu mobil TNI teh geuningannya kieu poe ka tuh kelebu mah harita mah nepikeun ka pernah nyasar belok ka Pangalaan Kusik gunung geuning sok aya gunung leutik oh nya oh geuning mah Pangalaan Kusik mundur deui sok cenah nu apal jalan sok dihareup cenah dulu nepikeun ka alhamdulillah Buki Caang ngajauhan eta kampung urang teh nya sedih teh yo imah ditinggalkeun nepikeun ka carita nama ka kota Ciberem lapang kapal dudunya teh loba tenda sok cenah desa ieu di dieu kono di dieu ngariung urang dieu sok aman kieu we urang teh mah karunya ka marmot geus nu penting mah maneh salamat pasti kanan we marmut aing ayo we maneh mah marmot bae paya oge cenah maneh nu penting mah salamat cenah kitunya datang eta loba-loboan caritana teh turun dina truk teh nya wah salah neangan tempat itu yo diaturna teh heudah hese da maklum geuningannya bari jeung pikiran ka ditu ka dieu sok sieun keluarga anu ieu tungtungna urang teh sempet papisah jeung nini urang teh jeung nini ai Ibu Rama tah Ibu Rama mah harita teh di Majalengka oh tos di dieu jadi tukang kredit di dia teh samemeh nyukur teh tapi harita mah tahun 82 mah parantos nyukur ya awalna kan tukang kredit heula tah tapi abi mah cicing teh di nini da cenah cek bapak teh kieu mana mah geus mending di lemur wae bari ngaji cenah kitunya ai geuning sok kitunya nini urang teh harita teh geus teu boga batur hayang ngingu incu nya urang teh jeung lanceuk abdi Kang Cucu harita teh duaan jeung si Kang Cucu teh abi teh duaan patong kubu tepikeun ka pisah harita teh paciwo Gusti mana cenah Cucu cenah mana si Rusna di mana cenah aduh cenah kumaha cenah urang cenah ieu Rus eta tah ngadeng urus urang apa wah nini urang ngageroan yo ma dikikeu sampingna teh ma si Rus mana si ma ieu Rus mah hali ka ditu si Rus mana tah teu di aku urang ada panik meureunnya ya aja bapak panik pan urang loba-lobuan bener mana teh si Rus nah bener nya mah eta langsung dibawa harita teh aya tangki cai mana cek tubuh cenah di tubuh badanan kitu bade tambah cenah ieu budak cenah isi bongotan urang teh kuyumutnya geuning maneh cenah bener ditangkep teh sugan teh ka mana mama sugan teh leungit cenah heuh keur boga incu keur sagede kieu teh cenah keur goreng oge da incu mah ieu teh nyaah mah teh sugan teh leungit cenah geuning maneh bener eta urang dipelong atoh euy tadi mah tadi aku nyeri hate urang heuh da loba-lobuan teh nya da lamun zaman ayeuna aya tersenan stasiun TV nu lain kitu nya meureun geus dikitu di kieu meureunan geus rame we model zaman ayeuna wah geus berita teh baheula mah ukur radio jeung TVRI nya malahan mah nya kolot urang anu di dieu teh ngadangu teh tina TVRI alah berita jam 8 baheula mah dunia dalam berita teh alah gunung galunggung gitu gitu cenah rame tah da meureun kaayaan baheula mah nya kendaraan sacukupna itu ieu bapak urang jeung mamang urang teh badami di dieu bapak urang erek neang urang meureunan mamang erek neang aki jeung nini urang di dieu kumaha rencana cenah meureunan da HP can aya meureun nya naonna HP atuh meureun mun aya HP mah meureun urang geus kieu eta keur di badami we nu di Majalengka hayang neang urang teh da urang kitu nya hayang ka ditu ka Tasik hayang neang ka dieu kumaha carana gitu da mobil hararese ayeuna mah gampang lah euna mah zaman mah beda deui nya eta urang teh dinya teh caritan mah geus rada lila ieu nya di pangungsian ieu dibagi dahareun itu ieu dahareun ge beda jeung ayeuna nya ayeuna mah dahareun ge nya kajenting di tempat pangungsian ge nya alhamdulillah kitu nya
saraya lah gitunya. Mamun mah dijamin baheula masalah kadarna meureunnan. Geus kitu geus tapi da teu nikmat dahar teh inget wae kana marmot teuing teh da baheula teh jeung mah cenah imah runtuh moal geus ulah mikiran eta penting mah salamat anggar kitu kolotna nya tah malahan mah jol urang teh da laparnya opatan urang Kang Cucu lanceuk urang kitu nya aki jeung nenek urang teh da lapar teh sanguna mah saeutik nu penting mah sayur cairna loba wah muni jiga nu renang teh kitu nya dahar kitu kieu aduh cenah geus sebeku cai sayur gitu nya da baheula mah urang teh nah lain kana jelema ya ka mana dia oh iya atuh ngomong aing ngeureuh wah jelema tadina duaan aku wae deui kunaon deui eta cium knalpot wah penyakit di tangan lain eta babalongan buah sayur nu penting mah seueuh we asalnya eungap gitu nu penting mah hirup kitu nyambung hirup caritana jol nambah waktu ieu nya aya pengumuman ieu cenah dibagi baju cenah waduh eta mah atoh da nyisih di mana tuh eta deui nu bersih teh itu teh geus kotornya dipake deui ku urang teh nyisih di mana harita mah da loba lebu teh ya geuningan darurat cai oge biasanya terus aya pembagian baju nih atoh ngajajarong teh sok budak di dieu kolot di dieu cenah dibere pokona ngabagi baju teh atuh yo tah tuh yo tah antri untuk ditinggalian heula padawak sok yo tah juga itu mangkat cenah antri pola bah urang diberenya urang teh tah gemol cenah nya atoh teh dibawa lompat ka tenda urang teh pas dibukaan teh uing teh leweh leweh aing milik baju na teh mah daster hungkul geura euy baju awewe jaba daster jaba aya aing mah ceurik urang teh da eueuh nu mejana eueuh nu pas jeung hate cek tetangga di tanah teh kunaon eta budak ece cenah iya cenah budak cenah cenah meureunan teu pas jeung kahayang cenah meunang karunya teuing cenah eta mah geuning baju awewe hungkul nya eta cenah alhamdulillah nu gigereh hiji deui budak awewe ceurik menang baju lalaki hungkul tungtung nama dihilikeun jeung uing itu repe uing repe aman gitu mah geus kajian nu penting mah baju gede baju nu penting dipake harta mah bener sedih eta harita geus ngadeng kitu assalamualaikum tah mun aya eta teh cimpling jiga gaangkat tincak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pengumuman ibaratnya mah kanggo bapak panjul cenanya ieu aya tamu ti Bogor cenah asup ka posko alhamdulillah kan cenah punten nya abdi mah bada itu cenah anu ngajemput di Bogor mangkat kata assalamualaikum yo ti Jawa cenanya mangkat ti Jakarta ti Bandung tinggal sabar HSE deui urang macan aya nu ngajemput macan teh urang bakal anu ngajemput mah nya doakeun we mudah-mudahan cenah eta mah Bogor anu ngajemput teh Bandung Jawa Jakarta anger we eta jeung eta geura loba dulur-dulurna meureun nya gitu urang mah kieu we meureun da kolot urang di dieu teh ceurik nya ingeteun meureunna caritana mah meunang mobil meureunan jang ngangkut urang di dieu duaan bapak teh duaan jeung adina jeung mamang jeung mamang lamun aya HP mah jigana Pak ieu uing di dieu meureun kitu nya da eueuh HP harita teh di mana ieu jelema teh begitu erek asup ka Kecamatan Sukaratu di warung Sapasi mun teu salah mah warung Saborah baheula pan di portal bade ka mana Kang bade ka Kikisik bade neang keluarga cenah keluarga geus imot di dieu mah cenah geus ku ngarungsi di mana di Ciberem lapang kapal cenah ka dieu we barang kadinya teh meureun langsungnya ka posko urang teh geus kieu assalamualaikum lah cek urang anger batur deui geus simi saja geus cenah pengumuman cenah panggilan ka keluarga Bapak Daud rada lancung urang teh teh Bapak Daud da aki urang teh ngaranna Daud Bapak Daud ieu aya tamu cenah ti Majalengka eueuh deui Majalengka teh uing pasti gitu di dinya teh ti Majalengka cenah diantos ku Bapak Didi cenah mangga cenah eta Gusti mak bapak mah nih atuh tatangga teh anu tadina heueuh urang nya geus sok ngadu kareci sok arulin beureun ceurik urang di dinya jol urang alhamdulillah ya Allah geuning akhirna urang teh aya anu neang bapak begitu urang ditinggali teh bapak teh kikieuan tah jul na posko teh bari mawa keresek begitu urang datang teh nangkep ka urang digabrug gitu digabrug terus disangka ku urang mah teh geus ka mana di mana cenah teh nyaho geuning maneh harirup keneh syukur cenah ditinggali anu teh digabrug ku bapak urang teh mak
ini urang ku mamang urang ku bapak urang hayu cenah urang ka tenda cenah teh sok geura rus geura dalahar tah jujur wae nya urang can manggih nya dahareun hayang anu ngeunah kitu ngariung jeung kolot tah manggih heeh teu pira jeung rendang da ngeunah atuh jeung rendang lain teu pira lamun teu pira jeung lauk asin tah eta teu pira aing mah sedih teh teu jadi aya balik deui ka sedih nya enak tuh nah sok dalahar cenah aduh atuh urang bapak ka dia mau mobil alhamdulillah sok aya mah diberesan cenah mah tengah beresan kardus segala macamnya koper baheula koper segi 4 teningan gede mau dibawa jinjingan aki mah anggaran nya pang radio Imat. bari gelombang teh batuna dipoekeun air tama paeh pisan da mataharina nya air tama udah kulebu teh jadi batuna geus meeng kabeh lah tama saru mah nepikeun ka urang nya dinya sasalaman berangkat lah sampai ka Majalengka alhamdulillah selamat beki jauh nepi lah mobilna teh mobil kol pickup anu liangna anu lawangna di tukang dengan nya nu kitu nya bari jeung pas kungsi membes heula malahan mah salah jalan teuing pasangrok teuing naon kitu nya teuing perawis kitu nya eta poek teh urangnya eta jual caritana geus nepi ka Majalengka aman lah alhamdulillah kitu nya nepikeun ka urang mah sampaikeun ka di Majalengka dugikeun ka Ageng dugikeun ka KTP kakak sampai ka gaduh istri di Majalengka gitu nya alhamdulillah ta itu sejarahna gitu nya harita teh jadi harus teh pertama teh karena eta karena pertama bapak sareng mamah matos di Daria terusnya keng musibah di ditu teh nya terus ngali ka di enon ka dieu terus netap we di ditu teh sakola naon di dieu dugikeun tapi alhamdulillah sering ka Tasik mah komo aya boboran mah kitu nya boboran mah sering ka ditu malahan mah kungsi yo balik deui ka Tasik dari Tasik teh geus aman cenah carita nama wah nya teh ningali lahar teh jul tanggal 1 tanggal 2 tanggal teh 2 tanggal 1 yo tanggal 2 nepikeun ka jiga cai laut atuh wah eta wah cenah cai laut tahan ku ieu teh seueur tentara biasa siaga gitu nya lamun tah malahan mah nyieun tenda teh ni mobil teh nya tapi teh geus rada aman teh kungsi encan teh heula kungsi ka Tasik deui geus aman aya mah cenah masih kena hirup di Tasik tah wah sampikeun ka nyieun tenda brug gitu wah loba tangtara baheula mah cekolot mah tangtara cenah tingali cenah mun resep balager atuh cenah cenah sing sarehatnya cenah bari pangkumun boga dahareun teh yuh cenah di bagian balager nyieun tenda nyieun naon ge bisa aya naon sok cenah ka dieu terbuka sok kanggo warga di dieu cenah alhamdulillah tah di dinya teh duh ya Allah Robi tah nepikeun ka ieu urang da kungsi malahan mah ngalakeusik di lahar oge eta teh kungsi da beki gede urang teh beki dia teh mesti nepikeun ka kutiluan sak truk ge bayan pada duit tah mun teu salah mah tahun 83 kitu nya aya rel kareta ngangkutan keusik ka dinya jadi warga ngarala keusik ka dinya diangkut ka Jakarta gitu nya tah di dinya tah kitu sejarahna teh barudak ieu teh padahal mah masih kana mun digali mah masih kana panjang gitu jadi budak mah kagalunggung ya anjing Cipanas gitu wah ini resep sih teh nyahoan sejarah mah teh nyahoan ya zaman peledugan aing ngupikeun ka berarti ieu teh nu ngalaman meletus teh di keluarga teh harus sareng rakanya sareng raka berarti salak pondok mah henteu ya salak pondok henteu ieu mah ieu mah kameramen mah nya mun waktu harita mah beureun sagede cecenet keneh masih keneh de heeh tah jadi kitu yo ya orang sejarah akang gimana ya sebenarnya mun di Pedar mah masih kena panjang wah gitu. Mal tamat saminggu mau zaman ngaji na zaman itu na zaman iyo na zaman memang waas harita mah akang gitu. Jadi tahu persis lah akang didinya ya kesepuhan akang didinya nya geus teu beurek deui Kiai Ajengan Sadili mah waktu harita teh geuningannya nya anu parantos ngantunkeun nya tos wafat ya mudah-mudahan sing sadayana anu tos manaraot di lembur buh di mana wae imannya sing ditarima iman Islamna amin dihapunten segala kehilapanana sareng kasalahanana sing dijantenkeun ditempatkeun di surgana Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan insyaallah ke urang garap deui
lain waktunya. Nah itu musik kena ya segitu lah bisa baru kayak nyaho gitunya ieu mah nya. Tah eta sejarah Kang Arus teh palawargi sadayana nya. Kahirupan pedih lah gitunya. Tapi ya selamat lah ya. Jalani wae dengan nikmatnya. Nah, bersyukur gitu nya. Alhamdulillah orang jadi tukang syukur, bersyukur. Hatur nuhun ti sadayana tekenging hilatnya. Subrek di dia tajil tah. Tadi dia sok tengel deui. Loncengna di dia sok pandengarkeun kitu tah. Bisaan yang berarti nonton. Hatur nuhun ka sadayana, semangat ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat.